Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mumpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehirap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngaoskeun perkawis jujur. Naon margina sabab di zaman ayeuna jalmi dina sagarupi teh tos ngahalalkeun sagala cara kangge ngadapetkeun anu dipika hoyongna. Sok rajin nipu, curang boh dina dagang atanapi sagalana. Mangkaning saur pidawuh Rasul, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur. Sareng man ghasyana falaisa minna. Anu artina singsa jalma anu curang lain golongan kami. Mangkaning teu aya di golongan anu baris pangpayuna lebet ka surga selain golongan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkaning lamun urang curang dina sagarupa Kangjeng Nabi ge alim ngakukeun golongan anu kitu mah. Soalna singsa jalma anu curang eta teh banget ngarugikeun batur. Mangkaning disebut nage jalmi dolim anu kitu mah dosana ge double. Atuh urang mah di nanaon ge mending jujur. Tongkos kieu timbangan di hampangan atawa sakilo disebutkeun 2 kilo nipu batur. Tah urang ulah kitu sabab rugi pisan ka hareupna. Mending jujur. Lamun jujur mah barokah hirup teh rezekina ge barokah. Hasilna ge barokah jeung deui dipikaresep ku batur. Da urang geuning sok embung ditipu batur, komo batur. Sok rajin urang resepnya kanu jujur teh. Dah batur ge sarua nu matak urang kudu jujur si inget Allah teh maha ninggal setiap kalakuan urang. Sareng deui sing inget aya malaikat raqib atid anu sok nunutur nya nunutur urang setiap detik. Kangge nuliskeun naon? Nuliskeun amal hade jeung amal goreng urang. Ulah asa eueuh anu merhatikeun. Urang teh selalu diperhatikeun ku Allah jeung malaikat anu matak urang waspada. Ulah geunah hungkul di dunia, urang ge kudu mikirkeun keur engke di pangbalikan di akhirat. Ede kumaha urang ke di akhirat kitu nya. Atuh mudah-mudahan urang sadaya dijaga diraksa ku Allah. Ulah nepikeun ka kalakuan urang teh salah diraksa supaya urang teh selalu jujur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios ti simkuring di alat cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.